Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang pedak deui sareng adiknya dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda nu nyanak judul Anak Yatim Piatu, ayeuna teh seri ke-18. Mudah-mudahan ya dongeng teh nyarengan mitra-mitra anu dina daget ayeuna nya anu nuju marasak, anu nuju daramel aktivitas salame ti Kang Arid kasadayana nya. Kang Arid teh sono ka mitra-mitra anu biasa sok ngabandungan dina acara dongeng. Kang Arid yakin ka mitra-mitra tingawitan Kang Arid ngadongeng dikeun ka ayeuna tangtos mancok keneh. Sok sanaos Kang Arid teh kangen kana komena biasan masuk kararomen nya mangga diantos mitra-mitra. Seueur pisan mitra-mitra anu biasa ngabandungan acara dongeng. Mitra, dina seri ke-17 nyaeta nuju nyarioskeun Jang Dharma anu nuju atanapi nuju di bumina Ki Wahdi nya maksana bade nyanak acuk. Deui kanya supados teh nyangkolong tingkan waktu semangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar ah. Padahal mah pakaian Jang Dharma teh loba tur aralus. Anu saterusna Jang Dharma ngumpulkeun baju sakalian jeung bajuna Aki Wahdi. Kabehanana dihijikeun terus digembol ku sarung. Tapi samemeh mulang Jang Dharma ngomean heula konci imah dalaina naon bisi aya anu asup pang-pang nama, bisi aya anu asup ucing atawa naon. Geus beres kitu terus indit bari manggul buntelan baju. Ari harita aya dua jalma anu keur laleumpang. Si Horeng eta teh si Jawer jeung si Tutung. Anu rek kateun Ki Jurang. Si Jawer jeung si Tutung teh apaleun yen guruna Ki Jurang geus palastra ku Aki Wahdi. Duanana galecok ngalobrol. Kok si Jawer nyarita, "Oi Tutung, dewek mah euy ngarasa betah pisan euy cicingkeun Ki Jurang teh. Oh dipikir ku dewek rek teu betah kumaha atuh. Hakaneun loba molor genah. Komo euy eta anu ngaranna Sima Urik gede boro-boroan pisan. Apanan lamun barang bere teh nyaho eta barang bere ka tulungan urang atau ka guru urang ka Ki Jurang teh sirikna dipupujukeun nya kitu cek si Jawer. Nya Kang, nya tawa kuring oge betah pisan. Da sigana nya mun urang pindah kateun Ki Jurang sigana mah bakal dipangmelikeun. Lain dipangmelikeun sigana dipangnyienkeun imah model Ki Jurang.
tapi engke mah kuring marek nyari tawe kamang urik kuring ge sarua hayang pindah ka dieu. Jeung Kangnya lamun ti baheula mun ti baheula kieu capek babadog rarampog. Jeung ayeuna mah Kang mun urang rarampog meunang ngasih rampog atawa hasil ngagarong teu kudu setor kaki jurang. Da ki jurang ayeuna mah geus Kang geus tara nanyakeun hasil ngabegal. Sigana mah meureunan pamikir manehna naon meureun da manehna mah geus senang rek naon deui kitu ceuk si Tutung. Tutung bener pisan pon baheula mah aing mah mos dititah ngabegal, mos dititah ngabadog, bari jeung urang nu ripuna duaan ki jurang anu ngeunah-ngeunah manehna mah sapiring urang mah sacomot ari teu nurut. Aya bahan dikojoran sigana mah kitu ceuk si Jawer. Kang kela Kang eureun Kang kitu ceuk si Tutung. Naon mah Tutung? Naon kitu ceuk si Jawer nanya ka si Tutung. Tuh Kang, tuh di hareup Kang aya budak leutik mawa gemolan itu gemolanana anu sakitu gedena. Sigana mah Kang mawa pakaian jeung duit jeung budak teh meuni beras kitu ari awak leutik gemolan gede kitu ceuk si Tutung. Bari merong bari tutunjuk ka hareup. Walah Kod euy Tutung urang pegat di dieu sugan we atuh euy aya rezeki nomplok. Mun aya rezeki nomplok bapan bisa dibagi dua kurang teu kudu distorkeun ka ki jurang kitu ceuk si Jawer. Dua nana mane barungah ningali aya mangsa kituna teh dua nana bari areureun dina leumpangna. Ari eta nu leumpang teh mitra-mitra tayalian nyaeta Jang Darma anu geus nepi ka dinya rek nuju ka imahna. Barang srok ka dinya Jang Darma langsung dipegat ku si Jawer jeung si Tutung. Pok si Jawer nyarita, hop Jang, hop Jang, reka mana Ujang? Jang mawa gemolan sakitu gedena. Naon eta teh eusina Jang? Kitu ceuk si Jawer. Iya mamang nyandak acok kanggo salin abdi kitu ceuk Jang Darma. Bari kituna teh merong ka si Jawer jeung si Tutung. Pakaian kaliekeun we atuh kaberat-berat ka mamang kaliekeun
Oh, jeung di papanggung. Berat kitu cek si Jawer. Nah, Mamang make disuhunkeun. Pan ieu mah acuk abdi. Sanes acuk Mamang. Dajeng atuh moal cakap di Mamang mah dalit. Kitu cek Jang Darma heraneun sabab gembolanna dipenta. Ya maksud babang mah ku Mamang dipenta. Mamang butuh Jang, butuh pisan kor budak Mamang gitu cek si Jawer. Mamang priyogi Mamang. Mohon Mamang ieu mah da acuk murang kali. Nyaeta acuk abdi Mamang. Saur abdi ge Mamang da moal cekap di Mamang mah. Pan Mamang mah salirana ge meuni jangkung ageung kitu. Mun diange ku Mamang atuh soek kitu cek Jang Darma. Yo babanyit teu neuleuh pisan. Hei kunyuk, rek dibikon atau moal eta gemolan teh? Sia bedegong teuing. Budak-budak geus wani ngalawan ka kolot. Cek dewek kadiekeun. Rek gede rek leutik kumaha dewek? Si laing wanga bacot kitu cek si Jawer bari melotot. Aduh Mamang teu kadati popolotot atuh. Eta soca bilih kaluar. Pami soca Mamang kaluar, tangtosna Mamang moal tiasa ninggal. Mamang bakal lolong. Tos lolong mah Mamang teh mun mapa teh bakal kuyap karayap. Abdi mah Mamang sakadar ngemutan we. Pan urang teh salaku nganusa kedah saling emutan, kedah saling elingan. Kitu cek Jang Darma. Oi. Ya cucurut basuh kalakah dawa. Oi kunyuk, aing mah lain rek ngadenge sia dakwah. Eta ge bolan kadiekeun kitu cek Ki Jawer bari kakaraot. Untuna disada di araradu. Mamang teu kenging nyanak barang batur. Dosa eta teh. Mamang nyanak barang anu sanes hakna teh. Eta teh Mamang namina dosa. Eta teh Mamang namina maling maksa. Kitu cek Jang Darma bari merong ka si Jawer. Bener aing teh maling. Aing teh rek maling, rek bangsat, rek garong. Sok kadiekeun eta gemolan. Bisi siok aing di kajoran bebenyit. Aduh Mamang ulah kitu.
ulah nyebatkeun di kojoran eta teh kirang sae cariosan teh mamang pan mamang mah sepuh abdi makan murang kali alit keneh ngadenge kitu atuh si Jawer nafsuna geus teu kapondah deui an gerawak eta gembolan ditewak terus ditongtak maksudna mah rek direbut tina leungeun Jang Darma. Tapi orok kaya gembolan page kacida teu bisa direbut tina cekelan Jang Darma. Oh diokol sia bebenyit anon montong dikekewek kitu cek si Jawer. Mamang hoyong ieu gembolan nyatu ari hoyong mah rironan we sareng ieu kitu natengan heuk piti si Jawer ditajong ku Jang Darma ngagunakeun dina jurus mencek beger heuk duk wah Jawer ngagoak bari bro awakna ngagebruk ti bebeut kana taneuh. Kumaha we tangkal cau anu disabet di handap panjong aku brag. Si Jawer auh-auhan bari kituna teh humarurung bewerna nyengir katingali kumisna centang kaluhur bari leungeunna nyekelan bitisna anu karasalinu kumaha we asa dibabuk ku haur. Jaba panas bitisna jaba asa rampal nyeri lain dikieuna linu jeung nyerina teh nyeksek kaluhur nepikeun kana sirah karasa nyeur tur jangar akibat tajongan Jang Darma. Atuh si Tutung meuni calawak ningali si Jawer ngan saukur ditajong ku budak bolon. Tapi akibatna lain deui. Pan ku sareat mah kira ge ditajong ku bolon. Apanan si Jawer teh hiji jawara piraku cenah jawara elek ku bebenyit bau cikur. Tapi teu lila kituna teh ngan hauk. Si Tutung ngahauk, "Hei, bebenyit edan. Sangaran maneh hah? Ari sia anak jelema atau anak konti hah?" Gitu cek si Tutung bari molotot. Mamang nami abdi Darma. Mamang anu dipilarian nya abdi anu dipilarian ku Mang Urik. Abdi anak jalmi mamang sanes anak kunti. Tinggal we ku mamang kan sampean abdi napak kana tanah kitu cek Jang Darma. Atuh si Jawer jeung si Tutung meuni ngaharuleng asa teu percaya kana dedenganana sabab pan geus diteangan atawa keur diteangan ngaranna si Darma cenah jeung si Wahdi. Malahan mah geus eueuh
Aweuna ge pan geus hampir sataun. Geus kacidalilana. Cek pamikir maranehanana pamohalan kudu datang deui dasangkaanana maranehanana mah pasti cenah si Darma jeung si Aki Wahdi geus parae. Ari ayeuna nyaho-nyaho aya hareupeun eta hareupeun maranehanana bari ningali dina gerakan jeung dina jurusna ieu mah budak cenah lain budak bolostrong. Banyak cenah budak bolostrong eta tajongan acida tarik jeung hebatna. Tajongan kitu mah tingkatna ge atuh tingkat di jurang cenah. Pok si tutung nanya deui, yakinkeun bener atawa lainna. Hei, konyok rawon, bener maneh teh? Si Darma anu dibawa ku si Wahdi. Mohon Mamang, abdi Darma anu dicana ku Aki Wahdi. Ari nami Mamang saha? Kitu cek Jang Darma nanya ka si Tutung. Ya, aran dewek si Tutung. Taye lanceuk sapaguruan dewek ngaranna si Jawer. Bisi laing penasaran kitu cek si Tutung. Mamang teh anak buahna Ki Jurangnya. Mamang ku abdi ayeuna bade diwartosan Mamang. Yen anu namina Ki Jurang atos ngantunkeun mastakana buntung Mamang. Awakna tos dikubur ku warga, ku palurah, ku sadayana. Tapi hari mastakana mah disimpen luhurun tangkal awi. Bili Mamang bade ninggal Mamang gawe kaditu. Kitu cek Jang Darma. Otu ngadenge kitu yen Ki Jurang geus paragat nyawana ku Aki Wahdi. Si Tutung jeung si Jawer asa dicentar gelap. Tengah poe ari rek teu percaya, pan apaleun. Kangaran Ki Jurang jeung geus apaleun yen manehna teh anak buahna Ki Jurang. Paneta teh geus fakta bukti rek teu percaya kumaha. Pan lamun jejenan mah moal apaleun ka manehna yen manehna duaan anak buahna Ki Jurang. Haok si Tutung ngahaok. Hei konyok, konyok edan sia. Amun bener kitu si aku aing bakal diparagatkeun nyawa kurang ajar sia. Mun bener mah guru aing geus ditanasa ku si Wahdi, berarti sia bakal dipaehan ku aing. Kitu cek si Tutung. Pare kituna teh heuk si Tutung narajang pareupna ngaheung bangbaraan. Maksudna mah arek ngagedor sirah Jang Darma. Mamang tong rurusuhan atuh, kitu cek Jang Darma. Bari kituna teh Jang Darma ngalegotkeun awakna ka kenca. Ari gembolanana nyaeta gembolan bajuna sok we diteundeun heula. Atuh serangan si Tutung nyamos. Si Tutung gancang malikeun awakna